Wi. Yo, Ngadongeng deui anak pucang di budak mau. anak pucang udah mau. Oh nyaho abdi Dina ge. pagar. Mohon. Lain memang eta aya dongeng anak mau keur ulin yang anakna. Aya pucang ngaliwat, eta ceuk anak mau. Mah itu hayang pucang mah tewak si pucang. Lah hoream cara rape. Ah, tu mah yang pucang. Hah, budak teh cicing beberik tah. Udah pucang lompat tari. Dot aya pagar blus teh kana pagar awi. Ai mau milu abus, ai pucang mah da leutik. Ai mau ngan sirahna bungkul asup. Terus Ugat tuh bisa bijil, ai pucang jalu. Cek pucang cenah. Beriling jalan tukang. Dah, di opi we. Aduh, eta maung jung era wirang. Atuh bayangannya kemana digadabah ku pucang. Geus beres pucang teh ini eta si maung berontak lesot, geus lesot balik ka imana bari baeud. Tanya ku anakna, "Mana masih pucang teh?" "Mantong sacaci si papi gitu." Bapak sia zaman Dah eta pernah pucang ngaleueut. di opi. Maksudna daya dari anu polos kere can tadi di opi teh kumaha? Ya, ya opi teh make gula, make naon gitu pucang teh gitu. Ngaleueut tadinya gigireun mau. Aya deui satruna. Naon? Heuh meureun aya nu bogoh cenah di kampung mah aya rana geulis, panimahna teh make panggung. Euy kumaha carana urang cenah hayang eta hayang geulis. hayang jeung geulis. Geus kieu cenah, silai nganjang ceuk baturna teh. Aing rek asup ka kolong. Tah, terus Nganjang we, sup ka kolong. Keur ngeunah-ngeunah ngobrol di handap teh gegerman. Cenah mamaungannya. Engke cenah aing mamaungan diturut tah. Si eta mah nyaho da baturna. Eta cenah sirana eta jeung cerit ngagabruk. Aya mau gabruk aduh pan geunah di kegepan. Tadi hadap teh gitunya geus tah. Geus beres bobogohan, kadenge kene. Geus euy, geus beres cenah tenang. Geus maneh keluar. Nah, cenah malana ditinggal mau nyaan babaturan dihakan. Jadi sahabat babaturan ka kolong teh dihakan ku mau nyaan. Anu ngan mah mau nyaan. Beak babaturanna tinggal tulang. ada mah ngopi we ngeuna. Jeung rana ya. Kada ulah gitu ah. Aduh. Tah eta recek urang ge jelema teh ulah. Ulah Tapi kata anu halus mah kunti ka tipu budak. ari urang mah sabenerna mah lain anu dongeng kunti ada dunguna mah da loba dongeng mah. Eta tah anu loba mah da dongeng mah. Reana ge pisan nya. Tah. Urang mah sok ingat dongeng-dongeng teh naon atuh. Nya eta we cik urang ge anu ti peuting dinu poek. Naon? Dinu poek pan deui di kampung mah jeung eueuh batre jeung eueuh naon. Itu jelema tidak jelema sieuna sok akrab we kalem. Terus di mana Din? Cek itu teh, ulin Ceng. Ari geus jauh aing malin Udin, paduli aing ngelin Ceng. Isahan ngarobrol nya. Bakat ke sieuna dinu poe kemana Din? Euy Ceng. Geus jauh aing malin Udin, paduli aing ngelin Ceng. Jadi salah sebenarnya tuh. Urang mah dongeng nu favorit mah aki-aki. Aki-aki dina kapal. Dina kapal teh keur ngariung dina kapal laut. Nah tuh ai gejebur teh jelema ti gejebur. Eueun wani nulungan da wani jago ngojay. Itu tulungan. Eueun bisa aya aki-aki saurang gajeleng, karwak, tewak. Wah, aduh cek sareu. Alungan tambang, dialungan ku tambang, tewak, naik kana. Kaluhur ka bawah eta kabeh pada muji ka aki-aki. Waduh terima kasih beneran aki mah jiwa pahlawan. Lamun teu dituun aki mah cilaka. Eta di paruji kitu di palotret kalah gegebes. Cicing aja dok lain nuhun. Saat tadi nyuntrungkeun aing. Si orang lain dulu. Aya nu jokrok. Aja. Aduh, dongeng aing teh rea. Eta geuning anu. Dongeng nu mana urang nu dina kereta api. Tukang kupat tahu. Tukang kupat tahu. Sisi rea keur ngumah piring, piring banera naon lawan beureum. Beres ngumah dikebut-kebut kereta api ngaliwat. Reuwas atuh teh masinis. Sugan teh tanda bahaya di rem truk begitu eureun nolong. Aya naon Mang? Teu aya naon kantun bumbu. Goblok siapa? Mana wae. Maksudna mana bariskeun sok anu teu sieun ku pamajikan baris geuning beungeut. Oh. Pan aya dikumpulkeun cenah di hiji kampung teh. Kabeh lalaki salemur teh sadesa dikumpulkeun di lapang. Cek Bapak Lurahna teh. Urang pisahkeun euy. Lalaki anu teh sieun ku pamajikan ka belah kenca. Anu sieun ka katuhu. Kabeh atuh ka katuhu
berarti pan sieun kabeh pamajikan. An aya hiji saurang bakenca. Duh dipuji wanian ya mah. Kunaon maneh milih di dieu? Duka atuh da dipi orang kupun bojo. Heuh sia ge di ditu. Baru dipuji wah ieu jelema wanian. Teu sieun pamajikan. Maneh kunaon di dieu? Duka da dipi orang kupun bojo. Heuh sia ge kaitu. Aduh. Tai dongeng teh lobana teh euy. Resep dengan kabungah dongeng mah. Nya atuh aya dongeng mah kudu gitu. Aya jawara duapan pasea euy. Wah, pasea. Makanya geus mumusuhan setahun-tahun duanana jago. Atuh teu kira-kira eta mah. Kabeneran pisan nu tes jamatan. Rek mundur gengsi, bet pas samprok di tengah-tengah. Wah, serepetnya buat bedog nu saurang. Waduh, ieu cilaka cenah ieu. Anu saurang deui sarua euy. Bet teh di kabeneran pan mawana mawa peso belati. Wah, waduh ieu mah pilibuteun. Tet siap bedog tuh nyebut bedog hareup. Sia nyahonon ieu? Bedog. Ari ieu belati tuker sama ayu. Ai sugan teh gelut. Plong teh duanana ngemplong. Ieu pasti jawarana orang Jatayu ya. Aduh. Tah aya jawara mah turna maneh geus ngadenge dongeng jelema nu jago. Saya teh jelema Jagoan. anas gegebegan. Lain jagoan ieu mah mawa duit euy di karungan. Makaning geus ampir maju ka peuting. Aduh kumaha lamun aya rampau. Tapi bismillah we kumaha engke. Buat bener di tempat nu sepi rampau gelimaan lalaki. Cilung-cilung nyarep marawa bedog. Ditingker kabeh. Eureun sia nya aing naon? Tapi eta pura-purana eta nenang-nenangkeun maneh, rek nanaonan maneh kikian kadewek. Reuwas eta nu marawa bedog. Ya pasti nu mawa duit teh jawara. Deuk naon sia teh kikian? Marawa bedog dikira aing sieun, kadek aing, sok nyampurkeun malunur kabeh. Alah cenah. Kadek na sia malunur. Teu wani ti hareup ti tukang sia. Malik ka tukang, aya geus ka tukang meureun warani, pupet ngararadek. Geus ya, geus. Hae aing. Sugan teh jago. Hae aing. Ade sararea ge bisa. Duh. Alah. Oh, dah ari dongeng mah. Tuh nya pae. Udah dongeng mah tuh euy. Loba. Urang sok inget mah dongeng-dongeng mah. Baheula teh anu paling favorit urang teh dongeng teh naon nya euy? Tukang celep. Lain nu curugna eta teh. Lain tukang celep aing nu keukeuh mah. Oh, tukang celep. Hiji mangsa bangsat mau kaloteng. Beuneuhan lotengna teh bobo. Janelana teh kusena rusak. Ti kusewat teh bangsat teh labuh ka handap. Tut pae bangsat. Da bakat kusieun dagang pae. Keluargana menuntut kana boga iman. Tidak ridho ini sampai meninggal. Terpaksa dilaporkan ke pengadilan. Ku pengadilan akhirnya nu boga imah ieu kudu digekum gantung supaya pae sarua. Ceuk nu boga imah ulah nyalahkeun sim kuring galin saya nu salah mah. Anu salah mah tukang kai anu nyieun kusen ieu. Teu balik nyieunna matak jelema ti soledat. Dipanggil tukang kai, sia kudu digantung. Cek tukang kai tong nyalahkeun abdi. Tah awe tatangga nu baju beureum. Nu baju oranye. Nah, abdi nyelep baju komenat. Cek abdi hejo, nah dicelepna oranye. Lantaran katempos yang ngaganggu itu. Aya wae awewe eta teu make baju oranye. Awen baju oranye dipanggil, sia kudu dihukum gantung. Cek awen oranye ulah nyalakeun abdi nu salah mah tukang celep, Pak. Nah, abdi pan hayang baju teh saresna oranye, hayang hejo. Nah nganu dicelep oranye. Tukang celep dipanggil, sia kudu digantung. Bantah ka itu ka dieu, eueuh alasan terpaksa kudu digantung. Digantung ai teh algojon teh jelema belegu. Tukang celep na jangkung ai tihang gantungana penek. Atuh teu ngagantung teh pae-pae. Cek hakim geus dihukum we. Hese Pak cenah. Nah, jangkung teuing nya jelemana ai sia bodo-bodo teuing. Neangan tukang celep penek. Tukang celep penek keur nyelep. Hayo milu we. Naon? Digantung sia. Naon dos abdi penek ya. Barang geus digantung teh. Atos tuh. Adil karo saudarana adil. Nah, pada eta alasan abdi naon make dihukum? Penek sia. Eta hukum meni gampang kitu nya Trun. Zaman ayeuna mah hukum teh. Tah model kitu. Aya kitu doaina Kakak. Hah? Hukum ayeuna di urang teh model kitu. Nya sigana mah. Nya pan zaman Waktu kecipta. Hukum teh kacida gampangna. Nya. Tah zaman ayeuna mah hukum teh teu hese. Nya, ta eta. Ada sultan seperti. Nya mending siga si Abu Nawas nya. Nya.
Kaitu ka dieu mamawa panto mobil. Kubatur teh dising-sirikeun ai maneh jiga nu lieur nya kaitu ka dieu mamawa panto mobil naon gunana? Da sia anu teu ngarti mah. Aing mah panto mobil ngahaja, lamun hareudang buka kacana. Tiris teto. Arti bari ka gini. Ai sia. Lugunya ya filosofi. Tenang. Atuh dah meureun ari kitu mah. Ngeunaheun pan. Tah. Ieu mata dongeng-dongeng mah euy da. Ada kumaha dongeng mah kitu kabeh ge. Tah, pan aya dokter jiwa makarunekeun ka ceurik. Kumaha teh Kang? Nya aya nu sakit jiwa meureunna. Terekel naik kana tiang listrik. Tuh. Jo cocoretan make spidol. Cikik seri sorangan turun deui we. Datang baturna saurang naik ka luhur, maca turun deui si jerian. Opatan limaan turun cek dokter ieu naon sia jarang sirikeun panasaran naik ta dokter. Barang geus nepi dina tungtung teh tulisan, tah ieu tungtung tiang listrik teh goblok. Sugan teh penting. Aya deui dongeng nu gelo mah. Dokter euy. Tengah peuting jam 1 jam 2 lah dokter ditelepon kering. Ieu sareng dokter, mun aya naon ye? Adi bade nyunkeun tulung dok. Kunaon? Babaturan abi nuju ngalereskeun bohlam ka setrum. Cek dokter teh, atuh maneh ulah cicing atuh. Har, apa abdi mah bohlam? Kena nelpon lieur sia. Sare deui eta dokter. Apa abdi mah bohlam? Itu. Aya deui sarua anu kitu. Datang ka dokter jiwa euy. Abi bade nyunkeun tulung cenah dok, abi teh gaduh dulur. Sok rarasaan teu normal. Ulun teu normalna kumaha? Sok ngarasa dirinya jadi patlot. Sok ngarasa dirinya jadi patlot. Manya, bawa dulu na ka dieu dicanak ya ge, bari ngalurkeun patot tina jaket. Tah ieu. Sia gelo mah. Lain dulur-dulur sia teh. Aduh. Heuh dongeng marea tuturna. Alah. Heuh da. Ya bener-bener ngadongeng mah sudah anu haap sugan anu hidang ka dieu. Kan bahaya tuh. Kapan urang teh ngahibur jelema. Pada aya awe nu banci teh meukeun kitu. Bang. Ada apa sayang? Main jorok yuk. Aduh. Ayo. Yo, bener. Ngucok-ngucok teh ayam. Aduh ngambek. Si awewe ngambek lalaki belegung. Main jorok yuk. Hayu. Ber. Kocok teh ayam iku bakokon. Kocok-kocok teh iku bakokon. Nyaho yang happy ya si awewe lalaki teh bego. Lalakina belegung main jorok yuk. Hayu. Dore ngucok-ngucok teh iku leungeun. Pak, kayaknya udah saatnya kita main jorok nih. Kajeleng kana cubluk. Eta mah lain jorok deui. Kenapa ini? Apaan main jorok? Aduh, siapa belegung da eta mah kabogoh ditonyok teh kira-kira atuh. Udah Iya menjadi. riwayat lalaki jeding ku pemajikan teh kan. Teu da ai kitu-kitu teuing mah. Sarua we jeung bohong. Aya gara malam minggu caang bulan keur paduaan. Celengkeung ceuk awena teh. Lalakina nanya, "Sayang, yuk." Cek awena teh, "Lu daripada gini kita nyanyi dong." Boleh. Gorowok teh maju tang-tang. Nangkaning malam minggu sararea atuh kalaluar. Si teh goblok lain nyanyi kitu atuh da mesra. Geus kabayang lagu teh love story. Oh, ya celegung. Romi Tadiuli. Monor jang. Oh. Lain lampu cedeum remang-remang di jero kamar make simut lagu gentol. Cek awena teh mantau sia. Suli aing dilegetan ku sia. Teh kan isi materai. Geus met dia jeung. Ya. Di atas materai kita ribu teken. Lain malam minggu. Aduh, da eta mah. Panetan bogohan teh kudu apik teh eta. Celetot nyiwit. Ieu malas itu malas. Dadah keuheuh meureun. Ciwit ku gegep. Lakina teh nyeri koplok. Apa leutik teh siapa kurang ajar aing geuleuh deuleu sia ger terame. Wah, itu malam minggu jeung ambulan. Jeung hansip ngariung. Teh perkakas teh alat-alat tukar itu beak tah. Hadirin sekalian, itulah Acil Bimbang yang telah menyanyikan Fatwa Pujastuti. Walah, pujangga. Lagu itu biasanya dipersembahkan untuk para pendendam, Aduh. pendengar,
dimanapun Anda berada. Aduh, asa penyiar baheula. Malam ini adalah malam Jumat. Aduh. Malam ini ada yang laporan pada Bapak. Aduh, aya saha itu nu SMS wayah kieu. Teu boga pikiran. Aduh. Para pendengar, saya lagi dahar bubur. Bubur yang nikmat sebandung. Bubur jujum paling enak. Suwer. Di mana alamatnya, Chef? Ini nyata di harapan rumah sakit Muhammadiyah. Bukan Banceng. Jalan naon teh? Banteng. Saya jalan Bandung. Aya tulisan bubur jujum. Bubur jujum. Kekuatan rasanya lagi jika bantengnya kokok. Suwer. Jeung tahan lama teh bubur jelema perjalanan tadi ke Surabaya mau bubur eta teu asem. Nyaan. Nah, bisa terasum. Kan weak di dahar di Bandung keneh ge. Asa radio baheula iklan teh lain produk dahareun teh martabak Aceh. Bubur anu panggilan sadunya, bubur cucu di Bandung Mall Aya 2. Bubur cucu make kerupuk, make emping, make nol, make api sinapela. Bubur cucu jamin urang maling lu. Aduh, ampun eta mah. Saderek nu jemayunan musuh tepengan bubur jujum. Nah, acan hubunganna naon? Asa eueuh musuh nyerang urang teu nyanduk senjata, tamlogeun bubur kana raraina. Upami aya nu nagih, simpageuh nya ka bubur jujum. Nu nagih ngareos, gagor runtok mangkok. Bubur jujum. Seueur gunana. Pan aya nu eta aya nu bingung mah. Aya anu nuju ngidam, cita-citana keukeuh hayang nyoco sirah nongnong ku sangu. Aduh. Makanya nongnong tatangana galak. Galak nongnong tarang teh kahareup. Eta salakina mun mamanapan sopan ditepunten bae Bapak manawi diwidian sanes ungak abdi. Punten pisan hayang nyoco sirah ieu Bapak abdi nyanak sangu. Adi cek nu dicocor. Ka mana pun bojo nuju ngiram. Sakadap atuh asup heula ka jero mobata. Coco tarang aing ku sia ku sangu tarang sia ku ieu dicocor. Ku bata. Rubina sabios bedo Bapak. Lain sudah ngidam syukur parupanya kahayangna. Ya benar. Da baheula mah lagu teh lamun lagu panjangnya euy. Moal benernya. Moal. Geus sok kumaha pikir kieu laguna. Potong bebek angsa masadi kuali geus. Karena kurang hayang aya keterangan tentang kualina. Potong bebek angsa masadi kuali yang terbuat dari tembaga. Dan harganya 750.000. Capek euy. Kalau kontan. Kalau jual kontan. kredit. Tah. Nona minta dangsa. Dangsa 4 kali 2 sama dengan 8. 8. Itu juga kalau mampu membayarnya. Dorong ke kiri ada meja, dorong ke kanan ada pintu. Taralalalala bu, labu udah bingung mendorong nak ke mana? Ayah kok, eta lagu lebih kayak gitu. Tah dikoreh. Lah mau dikorehan lagu teh, mata ke kumaha, tik tik tik. Bunyi hujan di atas genteng buatan Jatiwangi. Oi. Inilah musik jazz, naik kereta api, jazz. Lain atuh ka mana wae. Eta mah sok ingat aya budak leutik naik. Katingali budak leutik keur naik kok. Budak lalaki. Keur naik ka tangkal jambu meureun. Malum budak atuh da meureun teu make calana jero nya. Da budak atuh ke kolor katingali mun ti handap kunini jang ka diturun. Song teh duit 10.000. Jong ka itu tah, meuli celana jero. Nuhun ini, cenah atuh lumpat. Bebeja ka akina. Di mana memang duit? Abi nuju naik cenah aya ini di handap. Pi orang mah share celana, dateng ngau celana jero, cek aki-aki, atuh dewe kayak kitu mah rek naik we geus. Naik di jalan. Oh gitu naik. Ini datang di turun. Tah 50.000.
Meuli silet. Oh, maksudna mah titah ngurud kumis sebenarnya kok. Nya atuh eta mah inget eta teh aya buta teh nya kok. Heuh, buta awewena teh pan eta buta teh cenah raksasa. Teu boga anak wae 10-an tahun. Jurik teh buta awewena teh pang neangankeun orok pokona hayang ngasuh budak. Geus bingung teh buta dar datang ka dunya jelema. Tadrat perang turun cenanya kalap aya ka sawah aya aki-aki sorangan keur macul wah hese cokot teh ieu aki-akinya kiri we dibawa aki-aki teh aduh tah nini eta atuhun pisan ditimang aki-aki aki-aki teh teroesan na nyeri bahamna can waosan. Aduh sukuna geus buluan jamun da bitis mungkunya euy. Alah. Elala jom main ba resep tapi ai sok inget main ba urang sedih aing mah. Duh urang mah euy. Mislila urang teu ka Brazil kok ah. Sepang teu parangi jeung barudak aduh araya keneh kitu euy. Si Leonardo teh sok aya papangi teh ka urang teh ngagabruk. Kredi di mana? Mangga jeung Kang Edi. Ngomong si Maradona amanya, da Maradona mah ngaran aslina mah Maradona kok disebutna mah. Non sapopoena mah. Maradona teh sok disebut non. Aduh lamun ningali urang teh ngagabruk. Kang Cep, ka urang teh, di mana wae atuh? Diantosan cenah Abah gitu euy. Da ramana mah jago pencak. Si Pele nu karunya mai eta aya mung kolot pan. Aduh, muka tambal ban di Brazil teh papangi teh. Le, cek urang teh. Akang nya main bak keneh. Wah. Tinggal disyukur ge Kang cenah spengkor. Wah, ya laguna nu ngeunaheun di kok terus bener kok. Naon nya euy, anu ngeunah teh. Tapi da keukeuh di sirah urang mah prank engine. Mun teu bimbo prank engine ngan sakit we leuh ka begitu teh. Ari Andi William aya keneh kok. Ieu ya Julio lah. Can't help falling in love. Kenaon eta kitu? Cingan, TikTok, Julio. Potong we. Apa aya geuning eta di Merdeka Julio teh. Si Joko suka lagu naon eta penyanyi jiwa raga kami. Aduh aing nepi ka kieu lagu. Aduh urang mampun lagu teh. Geuning aya copet di Jakarta teh copet awewe. Tah, dina bus pokona keur pejejel-jejel. Bari nyoklon teh copet awe rek nyopet ngaragama kana saku. Teu nyaho nu dicopetna calanana bolong. Aduh. Ukur mah hayu teu make calana jero deui lapis namanya. Teh teh mah barang golosor leungeunna teh cepet diantep we barang geus sup ka jero didempet leungeunna. Krek sok sia mending digorowkeun capet mending ucapan. Tibatan sieun cilaka. Sawius ngusapan we nya mun ngusapan eta we tiang beus nya. Tah eta Penyempengan bus. Jomoh dari eta dongeng teh eta. Eta dongeng. Anu kaget teh urang mah bingung teh ku dongeng teh eta euy. Nah bisa kitu eta dongeng eta. Nan. Nah urang mah lain curug neng di dongeng aya teh hiji deui naon teh poho. Nya eta mah dongeng udah loba eta dongeng teh euy. Nya. Oh eta mah aya awewe di desa mun nya. Iya. Oh, rana pertengahan umur gitu. Kawin ka batur teh embung. Kawin deui teh teu hayang we. Ngan ditanya ku batur favoritna ke resep Raja Wayang apa? Aing mah kawin lamun ini Gatot Kaca. Oh, aduh. Eta mah sarerean nika bingung atuh. Tah hirana teh tengah puting we nya di dapur teh keur ngarih we mun keur ngabubur, keur nyin bubur. Aya mun budak ora ya tukang beca mun telenges. Wah. Kumisan awak teh kulikir make jangjang nyeun duduk we asupan. Oh jauh gidi tina sisi bilik teh saha Gatot Kaca. Walah eta mah cenah euy Gatot Kaca. Bari kitu teh bari Gatot Kaca kitu meureunnan nya
telepon curug nanti tina bili. Aduh. Curug nu mana we teh mah curug. Telepon bili. Was maklum keur eta bubur keur ngecek bubur. Diseblok teu ku bubur panas. Eta diseblok kuduna mah curug ka seblok teu ngajerit aduh, ieu mah lain kulantar ngajibaan keneh tobat. Make jeung tobat jiga gatot kaca. Tobat. Ha. Ngeut atuh panas mah ngagurubuk sia teh make jeung tobat. Jeung tobat segala. Aduh, tah ieu Eta dongeng nya. Eta dongeng mah. Tapi aya dongeng nu alus euy. Ieu mah dongeng nyaan. Sasatoan di leuweung rapat. Ngabang-ngabangakeun paloba-loba anak. Waduh. Cek marmot dewek. Sekali anakan teh nyo nepi ka 8, nepi ka 8. Waduh, orai nangtung. Orai sekali megar anak aing nepikeun ka aya 30. Waduh, cek ieu cek kutu anak urang nepi ka 100. Cicing Terus ngalieu ka maung. Kumaha sakarang maung? Maung nangtung lalaunan we. Leres sim kuring mah anak teh mung hiji. Tapi caratatnya hiji ge maung. Cempek kabeh eta sasatuan. Leres pun anak mung hiji. Mung caratat ku sadayana hiji ge maung. Tahu teh. Cicing calik deui eta jempek kabeh sasatuan. Ini ada sieun atuh. Oh, hiji ge maung. Apa? Yang marmot 200 bae mah sieun. Tah eta dongeng. Eta dongeng. Abdi gaduh dongeng. Kumaha cenah? Ieu mah orai. Grup orai mah rabok, barudak ngora orai. Nya. Budak ngora orai di biasa di bareureumman. Marabok, kudu geus marabok itu aya nu hiji orai geus rumah tangga. Ngilu mabok. Geus mabok tarik meureun balik ka imah. Jeurik rawah riwih. Kunaon teh? Majikan aing pae. Majikan aing pae tinggalikeun aja gara-gara dibawa ku maneh mabok lah. Mana cek? Duh tinggal di juru. Nah, eta mah selang mah selang plastik. Oh, selang plastik. Juga majikan aing. Orai. Orai itu teh. Udah keur mabok. Udah mabok orai mah selang plastik bisa ka pamajikan. Kapan bisi mana nyaho dongeng nu mabok mah euy. Lah kitu. Aya hiji deui dongeng mabok. Anu mabok nyetiran mobil. Koloyong. Bros teh nabrak kios. Nya nu gebrok nu ka murasieun atuh euy warung. Kios, bro. Nu bogona keluar. Kira-kira tuh nyetiran teh euy. Tong pipiluan anjing. Garasi anjing. Kios saga garasi. Udah malum keur mabok. Nah, sia pipiluan anjing. Garasi aing. Matak ulah we mabok. Ulah, anu mabok mah. Abdi mah boga babaturan mabok berat atuh. Malum atuh da abdi mah imah dikira condong si real. Babaturan mabok ngorondang we na jalan real. Tanya deh, kunaon teh? Bapak aing ditanggomekeun listrik tarajena panjang-panjang teuing. Di korondang na jalan real. Nyalila benernya. Oh, da eta urang mah sok inget teh euy anu mabok teh asa sarua jeung dongeng nu gelo. Tanya gitu. Tengah peuting nya bayangkeun kumaneh. Tengah peuting dokter. Nah, nuju sare mun nya jam 1 peuting kirining teh telepon. Dokter tolong dok. Ayo naon? Ieu babaturan abi nuju ngalereskeun bohlam ka setrum. Cek dokter teh, atuh ari maneh ulah cicing. Apa nabi mau bohlam? Eta mah teleponan di babet. Siapa jeung mabok. Apa nabi mau bohlam? Nah eta. Aduh. Seueur nu mabok mah. Seueur pisan. Modena budak ngora tengah poe reng-rengan atuh. Nya. Duaan. Dikasih tahu ya. Gede geureuy. Nang kasih nang. Cik maneh itu bulan panon poe. Saha abang? Ai cek urang mah eta bulan panon poe anjir. Bulan namun kok gujro nu mabok jeung nu mabok kitu. Kurunyung teh ngaliwat atuh kolot. Tah, orang tanyakeun si bapak ieu sigana mah ya apaleun. Yo Pak. Aya naon cep? Abdi rek naroskeun nu peta bulan panon poe duka tuncep da bapak gejalmi engal. Lu mabok pun. Duka cep da bapak gejalmi engal. Heeh. Oke. Saya euy. Aya deui nya baheula dongeng.
dongeng tuan-tuan nih mah. Duka tuan ti Arab, duka ti Mesir, duka ti India. Ta ai ngaran anakna teh sahanya lah. Kemudian urang mah Udin gitu nya. Aduh, tah eta. Eta mah. Eta mah lain kuna naon. Ditanya ku guruna. Iya. Pertanyaan sejarah. Oh. Udin, Cikuruna, siapa yang menandatangani naskah Linggarjati? Cicing nggak loh. Udin, siapa yang menandatangani Linggarjati? Cicing, we. Udin, ceurik, nepi ka balik. Aduh. Di Cikuruna ngadon mewek budak, datang ka kolotna, dilaporkeun. Anak tuan begitu, eta nyawa teh kolotna mah. Mana Udin? Panggil, datang. Harapun guruna tem dicarekan ke bapana. Jangan bikin malu abah. Lamun mana bener nandatangani sekalian seperti terus terang kabah Cikuruna paingan kieu mah sia atuh lieur Mabok katanya. Sia nu lieur ya penting namanya mana nandatangani ngaku kabah tah euy dongeng teh eta nya atuh da urang teh kitu. Oke inget di Jakarta panya ieu mah dongeng zaman baheula urang anu di lembur ka Jakarta tumpak bus ku kurilingan rek eureun alah aing teu bisa ngomongna eureun kudu kumaha nah kabenaran pisan pan eta mah ku kurilingan di jalan Diponegoro urang Jawa eureun ya Diponegoro berhenti turun muter saeutik urang Padang Imam Bonjol berhenti iya cenah terus ke Kebayoran urang Batak ngagorowok si Singamangaraja berhenti cek orang Sunda teh di Jakarta mun eureun menyebut pahlawan masing-masing si eta teh nyaho da teu ajar sejarah saha kabeneran inget jago pencari darahna Abah Wiranta teu didenge ku beus tuluy we Abah Wiranta naon sia teh ka mana wae atuh halah dari dongeng karena ge dongeng atuh kumaha tai dongeng mah eta dongeng baheula mah eta teh nya dongeng teh ieu mah keun bae lah da baheula geus parhul lain baheula dongeng lagi Minang tapi hayang deui aing dongeng anu kapek-pek curug aya jelema ieu keur malu kapek-pek curugna alah cuma baru ieu ini genep getih bubungan waktu kumaha cenah itu cenah si ibu itu tuh pan aya rana nu bogaeun eta nu bogaeun muning itu cenah colok atuh kasih itu sok damang cenah tuh bayakeun puye ceu abdi cenah ka corok curug atuh cenah bebaskeun kana bujur muning sok cager cos kana bujur muning cager we euy wah tenang isukna 2 minggu ti hari teh kapepek deui baru ada geus tenang datangan deui ceu ya abi cenah baru itu ka kanang muning atuh cenah cos cager hiji mangsa kapepekna peuting jeung poek jeung naon ieu ceu aduh kumaha tuh jadi ku di damaran lah keun teh aya damari da apa teu diantar ku ece barang sup cos kitu na jang mah lain bujur muning aya cek si bujur damar teh ajeun teuing deui ge lain curug akan mana ya lain curug aduh tak ingat dongeng aki-aki dina bemo teh aya awewe keur nyusuan orok bari nunutan ngalengut hareupeunana hareupeun awewe teh hareupeun ibu-ibu anu keur nyusuan teh aki-aki teh lengut nunutan efek teh bemo teh gejilikeun lomangnya di jalan nu bolong gejelig meureunna tah budak lesot aki-aki teh jongklok gep teh aki-aki nyusu si ibu inung budak cicing bari peureum da tunu barang ngaret hanap keur aki-aki keur nempokan nyusu eta mah kesel sirahna dijenggut sia teh naonan heuy didangakeun eta bari didangakeun aki-aki terap duh wareg si bobol teh make jeung si orang wareg tadi aduh kan bahaya atuh eta mah ngaranna ge dongeng ampun urang mah udah ari dongeng teh atuh kumaha nya dongeng mah tah baheula mah aya dongeng teh tah urang mah inget mah dongeng anu maot kok eta anu maot
ngejulurnya ari anu tunggu teh ti peuting aya berenang ieu anu moat anu poho deui teh dongengna euy urang yang saja nah poho deui euy dongeng eta teh da aya dongeng eta teh aya deui dongeng urang teu alus teh naon baheula teh kok naon nya nu alus teh baheula teh poho deui euy da loba teh dongeng kitu teh naonnya kering ngadongeng atuh heula sila teuing euy teu ngadongeng teh sila teuing teu ngadongeng nya urang negro baheula teh aya tah di negro pan hideung teh jadi kebanggaan anak negro tiluan keur paunggul-unggul bapak aing panghideungna sa negro mah itu bisa ceuk nu kadua teh hideung bapak urang bapak urang ceuk nu katilu bapak maneh kumaha itu bapak urang mah lain bohong euy keur main bal katemprang potong tah katingali ku aing tulangna hideung walah atuh mah hebat bapak urang mah kacugak getih ngocor hideung sia getih ceuk nu katilu mah kuat ka bapak aing mah aing asup patepas bapak aing keur maca koran aing asup bapak aing hitut poek ku bakat ka ku hideung-hideungna hitutna ge poek aya di budak koboy ulin ti peuting ai bapana sakit jantung pan jantung mah teu meunang ngadengin leuwas pan barang ditingali cenah ngintip yeuh ponto dikunci katingali tengah imah bapana teh keur jiuk we cenah ngalamun barinya ngalamun ngadaguan mana walah cenah euy bapak urang ieu lamun ku aing diketrok diganggu geus pasti sieun mata kumaha onam jantung launa laan senal teh pancorkeun kana janelana atuh lesot ragrag kuprak gebeg bapana teh aduh cilaka geus tinggalkeun nya paur bisi cilaka teh isukna beurang kakarak datang puntenna cenah bapak abdi ka kasiangan yo anu bewayah kijol ceuk bapana limputan-putan sia monyet ti peuting kana aing nungguan senal nu hiji deui kasiksa aing tegang nepi ka brai beurang nungguan senal hiji deui atuh hiji deui na kumaha nya atuh hari hiji deui rek kumaha tuh aing mah malah aya nu ieu aya tukang usup berarti mah kok pas sombong-sombong wah saya anu ngusup jago di dunia mah cenah kumaha kitu euy urang mah kakarak celom langsung disangut tak ulah tak eupan saya mah nomor hiji di dunia walah cenah eta mah ceuk nu kadua ngahebat keneh dewek kumaha maneh urang mah kakarak gede geleng-geleng eupan lauk cenolo buru atuh sekiat ya yang nyantok begak kitu ceuk nu katilu teu aneh halus eupan aing kumaha aing rek ngusup minggu Sabtu lauk ka ari mah anjing ngusup moal apaan maka tuh alus-alus eupan pake jeung nanyakeun anjing ngusup moal apaan tah kudu kitu Kang saur nama basa Belanda mah ti payuna gede tungtungna seh contohna deban seh delam seh gitu eta teh leres kapungkur aya budak kita sakola efeknya kalau ka ulin ini ngangon muning ai bayaran mah dibere ku bapana ge hayo we ulin ngangon muning ngala jangkrik bapana mah nyakana sakola hiji mangsa bapana keur ka sawah ka tega budakna bebejarek ujian ek sakola keur ngangon muning pandai tadi bapana nanya heula bener mana sakola teh nya pak diajar naon ditu basa Belanda cing dewe kae nyaho ada gampil pak heuh hayang nyaho lampu basa Belanda naon delam bangku debang gini gampang tinggal make de hiji maksa mah bapana keur ka lapang ningali anakna kalau ngangon muning tuh eta mah ambok hey the woods cenah maneh teh deuk the school geuning ngadon dengon demun hayo debal ayo balik kitu euy tapi aya dongeng ya udah ieu pikiraneun ieu aya seorang jutawan cenah konya boga anak 3 lalaki tah ari anu 2 mah bageur ari anu hiji mah baong lah
lalaki teh geus teu puguh we eta mah. Bapana ge melang we hari depan eta mah. Nah, waktu anak-anak itu ngarorakeun remaja, si bapana waktu mau meninggal geus cenah harta bapa bagi 3. Mun bapa maot, ya harta bapa bagi 3. Mangkaning meureunnan 900 jutaan nya. Maot bagi 3 we geus. Berpisah. Ari anu cikal mah jeung nu kadua bener-bener usaha. Ya. Wah, usaha. Tah. Teu papangi sekian puluh tahun. Begitu papangi sekian puluh tahun deui nya, brek ngariung. Ai anu paling leutik nu bungsu jadi beunghar. Buhar. Ari ieu nu dua jadi ripuh. Kumaha cenah lalakon PK kieu ceuk nu panggedena, saya teh meunang biaya ti bapak teh cenah usaha kana dagang. Saya modal kana dagang bubuahan hancur, pindah kana dagang lauk hancur, pindah kana dagang hancur. Nepi ka jadi kieu saya sekian tahun teh. Sekian tahun nepi ka kieu ayeuna. Terus nu kadua sarua saya ge muka percetakan. Sekian tahun hancur. Pindah urang kana dunia rekaman itu hancur. Geuning sekian 10 tahun kita jadi kieu. Ari maneh cenah kumaha nepi geus jadi beunghar geus sukses kan pangletikna. Matak saya mah aneh. Da saya mah teu nyaho teu boga gawe. Tapi beunghar. Ai saya karesep teh cenah kana onang baturannya hura-hura minum. Kulantaran duit loba warisan. Onang sakali datang teh 100 jelema, 200 jelema. Hayo marabok minum, minuman bir, minuman naon gitu. Ngapoe teh cenah. Terus eta dalam waktu setahun ge duit teh beak. Beak atuh dipake ngonangan nginum we kabeh. Geus cenah teh mah. Terus jadi kumaha cenah? Eta botol urut minum dikumpulkeun aya saberapa puluh gudang. Dijual deui beunghar. Lancek-lancekna olohok. Nyawa kitu mah ini mabuk. Nya bayangkeun we sakitu puluh tahun Kumpul-kumpulnya. Sakali ngonang jelema 200 jelema ungah peuting. Ayeuna sakitu tahun digunukeun sabarapa puluh gudang eta geus kitu geus beak we tinggal ngajualan botol eta nu urut. Eta sakitu tahun geus naek hargana. Jadi beunghar deui. Nah, nasib jelema mah kitu kan. Eta mah lain turutan atuh. Nya. Tah eta euy matak oge sok palalaurna teh ampun urang mah. Tah. Ieu mah aya hiji deui nya. Tayang tukang surabi urang. Oh, tukang surabi. Aya jelema can budak koboy naik ka luhur tangkal kalapa. Barang rek sing kalapa rek turun, teu nyaho teh tadina aya tukang surabi di dinya. Dihandap teh. Nya keur dagang. Ipek teh bari malik-malik surabi teh cenah nya da katingali. Bari gegaro bujur we, usapan bujur teh. Balikeun surabi teh surabi alah. Turun we si eta langsung digorobokeun. Beja-beja sia. Moal payu sia surabina. Leungeunna urut bujur. Aduh jang ulah jang. Ulah cenah. Ulah jang ulah cenah jang. Sok ujang hayang naon ge. Moal urang mah cenah. Moal sareng moal cenah. Ya. Rek diunuskeun namanya. Nya rek diunuskeun moal. Cek si biak teh sok atuh cenah. Tapi pangnyepangankeun ceruk mah cenah. Ceruk nu hiji deui teh. Aduh era bae urang mah. Sok atuh cenah tapi aduh eta si budak teh pan ngalalahang. Iya. Urang mah cenah kayung ieu marek dagang lahang we. Atuh kieu atuh supaya geunahnya panganana eta curugna abuskeun heula kana lahang. Arah cepel sok atuh barang bus kana lahang beja-beja sia. Manu meuli sia. Manu meuli sia sarua. Hiji-hijinya tuh nama damai geus. Aduh. Aduh dongeng aki-aki sebling. Eta dongeng aki sebling teh kitu kok. Atuh aya kolot. Aki tuh teu boga pamajikan bernya hirup sorangan. Tapi mereka hayang budak mah rada aya keneh. Masih punya birahi. Nya. Yuk ke dipipir boga disasarung. Tah, curugna teh nya curug hiji deui. Diabuskeun kana botol. Sup kana botol dicabut disada bling. Tak deui sup bling budak orang ngintip. Nah naon si aki-aki teh? Barang ditinggal, "Hei Aki,
beja ya. Ke sebling gitu jang sing karunya kaki ulah. Ah teu bisa beja. Udud atuh udud ya. Hiji waktu cenanya aki-aki teh keur ngala buah. Eta budak ngora ti kajauhan nyamperkeun. Aki sebling. Kadieu jang kadieu ieu buah. Isukna aki-aki teh keur ngabedak, keur ngala lauk gitunya. Sampurkeun, "Ki, bling, kadieu ieu lauk. Aya budak ngora nu hiji deui, nah saha unggal bling-blingan di bere wae. Teu nyawa sejarahna. Si eta keur cicing di balong keur rewakan. Aki sebling, teu nya mimitina sia mah. Dilarapkeun ka balong. Aduh, kurang teh aya dongeng mah nya da inget eta dongeng waktu nu moal manggih mah aduh. Nah, eta mah kaktus mah keur perlombaan bunga sedunia. Oh, kaktus teh. Nya. Lomba bunga sedunia, nu lombakeun nang bungana. Bunga. Dari Indonesia maju bunga melati dibawa. Waduh, keprok sarea. Jepang mau sakura. Waduh. Datang Belanda bunga tulip keprok. Arab ulang dari ditu mah kembang. Wah, si eta cenah jeung parasot geuna calana kaktus. Alah.